Waduh. Dinten iya orang bade ulangannya. Ya Bu. Ibu biasa seorang ngajawab sorangan, dina sareng jujur nah. Ibu kalau sekolahnya. Iya Bu. Ya Bu. Mau? Abdi sieun euy, teu tiasa ngajawab. Kumaha tuh euy? Orang sih libatnya satu-satu. Aing mah Rizky bener-bener. Yo, orang percaya kanggo kemampuan orang serangan. Dengekeun ieu Pak Rizky, kejujuran teh lebih penting dinilai. Weh. Pokoknya mah. Tapi teh urang harimau gagal, Sep dan Tong kitu lamun katinggal ku guru bakal aya akibatna. Hapunten atuh, abdi teh bingung euy. Gagal kejujur, langkung ade tibatan. Hasil alus tapi kejujur. Ningali aya nu datenang nalika ulangan. Bade ada nyarios jujur ka ibu. Bu, abdi hoyong jujur. Tadi abdi arek ningali jawaban babaturan. Hapunten pisan atuh Bu. Ibu ngahargakeun kejujuran maneh. Meski jujur eta teu gampang, tapi eta sikap nu luhur. Bener Bu, da kami mah sadayana diajar kejujuran teh penting. Kumaha Korda? Ya orang sadayana tiasa ngalangkung kajuri sorangan. Sebab kejujuran bakal menjadikan langkung teh percaya diri. Atur nuhun sadayana. Abdi insyaallah nyobian janten pribadi anu langkung jujur. Kejujuran kudu Kejadian ieu jadikan pelajaran di sekolah. Nilai teh diukur tina angka, tapi tina sikap oge.